Raden Gatotkaca parantos aya di payuneun ieu patih anu kakasih kalas rengi maksad bade nyalametkeun Dewi Setyaragen anu disandra ku ye para Danawa itu kaayaanna unirahangan dika Gatotkaca anda apa ya pasti maneh datang ka dieu mawa layang jamus kalimus sada lambang kanggo nagara aing rek nanyakeun Setyaragen di mana aya di mana aya di tonggo aman digamanakeun sia indung aing goblok cicing cicing sia jelema sang sada mangajedog goblok sia mareceh jeung receh deui jeung aing bodong hiji jeung menak aya ngadagore ke situ tuh aing anjing apa ke cangcut ganeng si koplok aing hayang gelut jeung cangcut jeung aduh ampun jadi aya adikeun siap puasa Setyaragen dibikin Setyaragen ku kaula asa dihilian ku layang jamus kalimus sada kadekeun dagekeun ku anjeun tong boro aslina pasukna ku aing moal dibikeun layang jamus ponyir jadi anjeun teh moal dibikeun moal bisa mending anjeun geus pasrah ka kaula ieu na jeung tibatan anjeun parakat nyawa ku aing wanian maneh Gatotkaca dagor gantuman tuh tuman sia nu aing gadekeun goblok ya Gatotkaca sakali deui Setyaragen bisa dibikeun kasih cepot lamun eta layang jamus kalimus sada dipibadah ka kaula ye sakali dibikeun moal teu dibikeun diawut-awut di daerah ku aing anjir wanian si goblok tuh nya euy jelema teh wanian euy hebat euy bener maneh wani para wani teh dingga palulanang kulanang aci mula teh tegana buat suap datang ya aduh kadieu sia kapir kasaha si teh maneh tara salat gabida-bida teuing nyawa ti mana aing tara salat dah ning make ikat anjing nah si teh ieu mah pakaian wah eueuh si tara udunan si sampah masyarakat si hayang kariam udunan tara ai dahar panggedena si tara salat si tara jumaahan ari si lain nyaho mana aing tara jumaahan nyaho heuh nyaho ti mana ningawa di masjid aing pokona jelema poe jumaah heueuh di masjid aing berarti eta jelema tara jumaahan Allahu Akbar Gusti nu agung hei anjing tua atuh goblok sia aing geus wudu didinya ulah macam-macam ya ke jelema ieu ye nah ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyaclang neangan lawan can nyaho degeti sorangan cobaan tasirahna dagor kulingis kuat modar atuh tong dibejakeun kabina-bina teuing awas anjing siang ngopepang kokot teh engko make kopiah ti tapi tar salat kurang ajar sia cangcut sia kaing cangcut teh wah peukeun euy alah si cangcut loba daki anjing sia maneh ulah gelut jeung sasaha lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan ditungguan ku aing di Lebak Wangi rek naon ngabubur heula dina jeung aing geus ngabubur gelut jeung aing bagede-gede ieu tanaga sok iya beres euy awas ya lamun teu datang sia ku aing di padaran iya beres lamun sia teu datang awas ya ku aing oh
Gatot Kacanya nya siata anak si bimanya nya mana bakal dipodaran ku aing emang rek cicingeun rasakeun si Gatot Kaca rasakeun naon sia kumaha teh nanya dijawab sorangan iraha aing ngajawabna teu kudu dijawab aing pemborong Gatot Kaca naon mana geus dahar acan atuh awas ya Gatot Kaca awas naon aduh bakal liur gai ngadar obat goblok itu obat di mana rasakeun naon wuyap wes tiwasnya ya karasanya udah ditengeun kurang ajar wes ngagoleh karasa nya udah ditojong Allahu Akbar subhanallah kurang ajar siap ampun Gatot Kaca mohon ampun iya wes kurang ajar siap bangsat lesoteun poin wah tiwasnya anjir tunungan aing tajonganana leu kitu teh Messi leu euy hah palingan juara dunia Messi nya euy heuh baheula mah dagang balakutak dan Messi teh heeh di itu di Argentina teh heuh bercicing dibawa we ku ieu ku Argentina asa teh kitu heeh nyaon siap lho hayang nya ho ayo dak ya siap muih huluna nyir halus edan euy aya naonan alah sia Kang alik sia alah sia peungas ibu tulungan ngamut teh nyalah nganak maneh ngandung nya Don nganak maneh ngandung nya hundak makni di mana makni hundak winak ni pai wina ayeuna maneh ngandung nya makan di odanan we ngomong naon Don makan di odanan di modalan naon lain ni modanan sabaraha mere duitna aduh si goblok lain ni mere nuit tapi maneh ni makan ni modanan modal naon si anjing lain ni modanan tapi ni anu si anjing ya ni modanan jadi kita iya innalillahi wa inna ilaihi rajiun mana teh pae tuluy ni umur oh dagang bubur mana Allah ngamongaan saya teh sabna pangrungu da mikit nu
Ya, nikmat nak teh anjing ah. Nah aing rek nulisnya handap aing rek nulis maknya nya. Naon? Maknya aing nulisna. Naon? Maknya. Maknya. Maknya aing rek nulisnya anakna. Maneh. Ayeuna minat banget nikmatna dan nguurang. Maneh tong polontong. Dan maneh maknya. Naon maknya? Baca. Heeh, dah enak maknya bener. Baca dia Darto. Maneh bakal dipodolan. Lain dipodolan bener. Oh, baca tuh. Ya mah maneh teh ayeuna makan nikmon anjing salah nulis aing. Taipo, tong rusuh. Oh, belum salah nulis euy. Urang aja woi sampun ieu. Aduh, ini bangun aing di panggung mana teh eleh jeung eleh aing. Iya. Aduh, ampun anu anya ampun modal. Iya. Wes. Alah. Monong nik nongengkeun. Monong nik nongeng aing mah dara mia ya. Biasa. Nik nongengkeun teh sok disada. Kumaha disadana? Disadana teh kok. Kok Modal. Wes. Nanang hudan. Bakal ngasep sutraja. Gelut jeung aing sia make kopiah. Sok sia. Di podaran gua aing. Naon? Di podaran. Di modalan naon? Anjing. Eta manu itu goblok aing mah henteu. Ai heuh poho. Rasakeun sia gurajar sok awas. Urang mana? Heh, urang mana? Rancak keusik. Ti rancak keusik nya. Kurang ajar. Asa pernah ulin kayaknya teh baheula. Aya kene berapa teh? Asa pernah Rasa kene sia. Boga gurame teu. Aya awas ya woyet. Awas. Ieu. Sate teh nu maledog. Tong babaledogan bisa geura kana sinen ge bahaya. Wes. Ieu. Pek-pek sia babaledogan. Montong babaledogan sia. Bisa geuna kana kaca jendela. Kurang ajar sia. Lain babaledogan irung aing. Nya. Menyaji irung tuas teuing. Tempoto ku si lain tuh. Anjir. Gehel. Tina naon teh irung di jieuna. Tina kai. Atuh sarua jeung aing anjing kitu. Bisa produk kurang ajar ai maneh abas ya teh naon. Geus sedang dibahas goblok teh. Kurang ajar awas. Anjir. Lingas edan sia wes. Baru kana beunang dijejek beun aing. Kurang ajarnya ditewak aing sok. Ya. Lompat ka mana goblok sia. Aing teh si gegep teh aing. Percaya. Dina lesota garangsak sia teh. Sok sia. Hiya aduh dek nyiku. Dek nyiku. Aduh dek macok. Dek macok euy. Adek ngok meureunna. Allah aya awewe geulis. Mana? Majig rek nipu goblok kitu. Kurang ajar sidik nu batur sia teh. Awas yak wae. Aduh, dek kabur. Baru kana moal dicokot teh ku aing sia. Aduh, dek kabur deui. Mun hayang mino. Bageus sok sia baru kana moal ditewak deui nya ku aing. Ditewak deui atuh. Henteu balik deui. Anjir. Bager gelujeng sia mah euy. Bager kumaha? Geus teu pikadenya balik deui ke kituan ka tukang. Manya. Ye, geura jeung aja pati giring gitu. Tang teu pikadenya geuranya balik deui geura tempo ento. Anjing atuh. Anjing. Tambah teu pikadenya balik deui geuranya tempo. Mana ning teu? Tah teu pikadenya balik deui geuranya. Ning tuluy. Nya tuluy. Ya aing katipu. Aja
Karena ludang antarina berjuang di medan perang. Boyo boyo boyo. Nipu jajik. Lain nu nipu sia nu balegu. Wah euy. Kurang ajar. Awas ya. Tewak. Tewak atuh. Sia nipu deui jig euy. Tuar dihandap ku aja. Nya cai. Aduh anjing jeung macok deui. Nangtung. Naon? Nangtung. Mau aya ngagoler. Bosen anjing. Nangtung, aya ngagoler. Mah gede duriat. Ayo nangtung. Mau nangtung sete nangtung ayo. Nangtung. Ambuk. Meh aya pareaksi. Mau aya ngagoler, aya klasik. Nangtung anjing sete. Goblok gitu. Hayang setanare we mah. Kurang ajar saya teh bina-bina teuing. Aji. Ngajedog di dieu tah. Awas ku aing sia. Aji. Ngajedog di dieu. Alah beres ieu lah. Piharep ku aing teh. Bobodo sia ku aing. Bobodo kumaha? Dia bobodo marukana di teungeuh pada moal. Sok atuh. Ih. Aji nyahoon si goblok teh euy. Kehe teu beunang di bobodo jelema ieu mah yeuh. Kurang aja. Wow. Aduh aji. Alah. Di dieu linggih anjing tah. Perek balik ah. Mang punten nah di kanjun. Mangga. Badewi. Mereka mana? Abang we. Nya. Anyir nyahoeun wae si Aji teh eunang euy. Kehel Aji. Arek nyanyi ah. Sok Nyanyi. Itu lang layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngapung oleang asin umunggaran nah tekapakan digiring layang taya pamuntangan salira ayana di mana anjan leungiteun salira anjing aduh si anjing kalaran aduh what kemana biar kemana woi goblok cing tanggung jawab sia kumaha lamun aing kieu di kitu gugurkeun aing sia belajar nah mana teningan di panjang irungna ngaliwat ka dieu aya ka itu aya mun pangnewakeun nah naon pokona mah hilang permataku nah naon pokona mah cunihin teh si Aji heuh naon aing di ditu dina gawir naon di kitu di kumaha di kitu atuh lain kitukeun naon lain kitukeun da teu kaburu anjing nanya-nanya di kitu aing persiapan gitu tah mana naonna lanceukna wah tanggung jawab sia goblok sia produk ting sia geuning kurang ajar awas sia sok woi pusing tulung wah main nulungan anjing nunggu sing kita mayar deui teh
Tulung. Beuh anjing sungut bang kayak gitu teh. Iya baru kena benang. Iya, waktu. Beres ya. Edan gila mau. Woi, siapa? Buat dia musik sesoknya. Hayo jik. Alah. Dipotong ke anjing. Alah. Si ngagung kieu geuning nasib teh udah. Alah kurang ajar si Awa. Woi. Awas. Sia. Piraku. Kurang ajar piraku ya tenang. Wap. Siksa. Anjing. Anjing sia. Anjing. Lupa kita. Maka behaturagan dek tariba. Aduh, pakai Saperkawis. Pikir saun teuing bos we. Mun beres. Goblok sia. Gening Awas kade lompat loncat. Siap puas ya. Angket ngait cenah di. Iya. Alah. Kerasa aduh ampun mangala. Alah. Khawatir kan? Alah. Alah. Anjing. Aduh. Diam. Apa tuh? Jangan ribut. Ada apa? Yanti, kamu jangan ikut campur. Ikut. Jangan, Yanti, jangan. Jangan, Yanti. Jangan. Ikut. Jangan. Gandeng goblok sih teh. Semua mau nafsu goblok sih teh. Ulu. Naon Kang? Mun urang mah di kolor euy. Utama tara di kolor. Tara kapoe tapi tutung. Mojik. Anjeun busiat. Koneng busiat. Busiat si teh goblok si teh. Pengen bau waduk si teh. Aduh. Dipencet si kidak wae. Lato-latona dipencet. Ada nyiruh. Lumayan kereupan. Nah, ya lauk kebuk. Lele mah dolo gunung geu. Lumayan nih menang ieu rek musib jeung Paulis Beres. Ieu putasyo teh ieu. Putasyo teh naon? Eupan putasyo pucuk teh sorangan. Main we aing. Tarik dibawa ke mana? Ajak aing kaos nu gelo gelut teh capek-capek. Cager da bala Aduh. Anjir, naon ieu? Anjir, waduk setan. Bisa labarkeun ka semut batu. Sungut aing dulu. Bagi-bagi rezeki. Agan dah, mang agan. Mana wae atuh. Islami teh pernah aya we pot. Anu kan. Orang ajar buta-buta di papan kowe. Naon Aden? Naon Aden? Bot ai teh. Gusti, Naon? ternyata kusuma koneng kowe teh. Setan, goblok. Aing nyabak aing sia. Ayo.
Ratan nirata ngademan Ratan nirata ngademan Ewuh mangkule ngandrana munur si Gatot Kaca bagian aing munur saya munur Aisyah kalau kager dewu sungut teh halik ku aing ecih jelema kurang ajar Tanah muda ang terikrah Wah peninggalan kurang ajar Gatot Kaca rasakeun nah saya teh botai saya teh ongkoh menak tapi parfum kieu weuing ka kitu nyaho rasakeun Gatot Kaca aing boga ajian bekah di bekah sakuai rasakeun racun ip kana kamurka maklum gagah luar biasa ngawatek ajik bekah ngaluarkeun angin barat taliwawang tina sumutna ati Raden Gatot Kaca kacanak angin barat taliwawang kumelayang di gagana wiat rasakeun sakurang ajar awas kowe Uloy anjing atuh awas ya karasa sia kurang ajar ieu pengalonyeng teh koprok teh ieu awas ya kowe abong leutik dulu ngepelesat bareng ka luhur du si anjing paingan awa di luhur depa we dahanap eta make jeung du ngahina si anjing tah bina-bina teuing sia teh wah ieu nu ke patut ya awas ya bae ye goblok awas ya woi dihanap teu aya kaluhur lapur kagigir nihil ngebujur aing haneut teh reret atuh nya setan goblok beda-beda teuing sawas